Warni, buka pantona ya, buka. Cek Pak RT, bari terus ke gedor. Atunya puguh nyi Warni teh reuwaseun pisan, gancang hudang, terus ngagelungkeun heula buuk, kabaya dibeberes samping anu ngaleleke di pageuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Haturan kapada mitra sareng incu aki anu tetep satia. Wilujeng patepang deui sareng aki dina acara Kileuksa Ngadongeng. Danget ieu aki bade neraskeun hanca dongeng carios Rusiah Tanah Warisan bagian anu kalima. Sakumaha biasa sateu acan ngadongeng aki ngemutan heula kanu nembe menakan Kileuksa Channel disuhunkeun pangrojongna ku cara klik suka, bagikeun, sakantenan di subscribe nya. Eta deui locengna sakantenan sadakeun. Hatur nuhun. Sumangga urang ngawitan ngadongeng, wilujeng ngadangukeun. Dina bagian kaopat, Pak RT jeung Mang Bahri geus meunang kacinekan. Yen buronan teh pasti aya di jero imah anu keur dikepung teh. Ku kituna Pak RT buleud patekadan rek ngagedor imah Nyi Warni. Kocap di jero imah, harita teh Nyi Warni ngorejat hudang. Tapi memehna naon geus reuwas manten sabab di lawang kamar aya anu ngabedega jangkung badag, bajuna sing sarua hideung, buukna jabrik, kumisna ngajedig kawas dileud hideung. Eta jalma teh napelkeun curug kana biwirna. Ulah geruh nyai, ieu akang. Kitu pokna. Diharewoskeun bari terus ngeteyep ngadeuketan ka Nyi Warni anu keur colohok bengong. Ari buukna ngarumai nutupan tak-tak samping ngaleleke kutangna tembong. Aya naon ka dieu wayah kieu? Ulah tarik teuing. Kumaha ari nyai? Di luar loba jelema. Keun antep sinalalieureun neangan akang. Cek eta lalaki kalah beuki deukeut. Gek diuk gigireun Nyi Warni, leungeun katuhuna meulit kana cangkeng, beungeutna dideukeutkeun kana tak-tak. Kumaha ieu teh? Hariwang atuh Kang. Pan itu di luar loba batur. Kumaha man itu aya kasieun pisan? Saeutik atuh nyai. Eta lalaki jiga anu geus ngabaku sarta jiga geus mineng datang ka dinya. Ari Nyi Warni baluar balieur miceun beungeut, tapi teu wanieun barontak da nyaho di luar loba jelema, malah akhirna mah simpe teu ngaromong deui. Duana ngahenen di jero kamar, lalakina ngarasa aman ngarengkolan Nyi Warni bari ngadedengekeun jelema di luar. Barang kadenge rek ngagedor panto, eta lalaki teh ngulisik lalaunan, terus ngaharewos mani ditompokeun kana ceuli Nyi Warni. Akang kudu ikhtiar sangkan salamet, ulah kapanggih ku jelema rea. Kudu ka mana nyumput nyai? Ka mana we atuh jik bae kumaha akang? Sok kitu, cik bantuan mikir atuh. Kumaha yeuh? Cilaka lamun kapanggih teh. Sabab anu bakal wiwirang teh lain akang wae. Nyai oge bakal kabawa wirang. Nyi Warni teu nembalan, manehna ngahuleng mikir. Sedengkeun di luar jelema beuki gandeng, caang ngebrak sabab loba obor, atuh puguh we Nyi Warni beuki sieuneun, pok ngaharewos. Boga dosa naon akang teh atuh? Sing percaya atuh ka akang, da akang mah teu nyieun kasalahan naon. Tugas akang mah biasa we kitu, sakumaha anu geus dibejakeun bareto. Sok bantuan yeuh, ka mana nyumput? Ka kolong ranjang we atuh. Kawas bangsat beleguk nyumput di dinya mah atuh. Nu pantes anu sakira marenah pikeun akang. Pan akang mah lain bangsat atuh. Da teu rumasa ngagamahan ka nyai. Make teu rumasa sagala sakitu matuh teh. Eta mah kahayang nyai apan. Geus gancangan mikir. Ka mana nyumput yeuh? Tah jelema beuki gandeng, aya nu rek unggah ka dieu. Di goa aya telebug wadah bangsal, jung ngadepong di dinya. Kurungan ku dingkul, aya dingkul gede di dinya. Embung atuh merang. Dina kelek abdi atuh. Cek Nyi Warni bari nunjuk ka goa. Jeletot lalakina nyiwit,
Hampir we Nyi Warni nyikikik seuri, ngan kaburu ditahan, geus kitu lalakina hudang lalaunan, terus mamener pakaian, kalacat kana palang dada, noong keluar tina erang-erang janela. Breh jelema meni noyek obor ngagebur atuh caang ngebrak. Aduh, lain lawanan lobaan kitu mah. Kumaha lamun arungah, pasti aing cilaka. Tapi ulah disebut Ki Gorda lamun teu bisa nu kieu-kieu acan mah. Gerentes hatena eta lalaki teh ngakukeun ngaran Ki Gorda. Geus boga pikiran kitu, Ki Gorda ngeteyep kaluar ti kamar, ninggalkeun Nyi Warni anu keur ngarengkol disimut ku samping kebat. Jiga anu keur sareti bra padahal mah melotot nitenan kalakuan Ki Gorda. Sanggeus aya di tengah imah, Ki Gorda teh tanggah neangan lawang kapara, geus manggih tarekel naek, tapi kalayan ati-ati pisan sangkan teu kadenge sorana. Tukung silila oge geus aya di luhur, keteyep kokoronangan di para nincakai anu sakira kuat leungeun muntang kana usuk. Reg eureun dinu aman, napasna ngahegak, awak asa hareudang, tapi hatena mah ngemplong sabab geus manggih panyumputan anu cek pikirna aman. Hehe. Pek sia, moal kapanggih di dieu mah. Kocapkeun di luar, Mang Bahri jeung Pak RT katut kanca-kancana geus bosen neangan sarta bangsa teu kapanggih lacak-lacakna acan. Mang Bahri geus teu sabar hayang geura nangkep eta bangsat. Pak RT, kumaha ieu? Moal nyerek kieu wae? Keun lah, teu kudu neangan kanu jauh, urang garadah wae imah Nyi Warni. Kitu cek Mang Bahri bari kekerot. Bener, teu aya jalan sejen iwal ti kitu. Mang Bahri, kodir. Palabe, milu jeung kuring. Nu sejen tetep ngajaga, awas bisi kabur. Ulah balanga. Pak RT paparentah, anu sejen siaga ngajaga. Geus kitu mah opatan muru katepas, kalacat arunggah terus gegedor kana panto tengah. Pak RT jeung kanca-kancana ting bedega bari melong kana panto. Warni, Nyai Warni, buka pantona ye, buka. Cek Pak RT bari terus gegedor. Atunya puguh Nyi Warni teh reuwaseun pisan. Sabab nyaan anu di luar teh maksa ka jero. Gancang hudang terus ngagelungkeun heula buuk, kabaya dibeberes samping anu ngaleleke di pageuhan. Aya naon ieu teh atuh ngaganggu wae kanu keur tibra teh. Dasar jelema teu baroga polo. Nyi Warni kukulutus tapi bari nyampeurkeun kana panto terus dibuka. Baranggok tepung jeung Pak RT atuh mani ngarengkog. Oh, geuning Pak RT. Bade aya pikeun saeun naon Pak RT? Nah sumping teh seueuran atuh. Hus, naon ieu teh? Kami mah moal nganyang sosoranganan deuleu. Ieu mah ka dieu teh aya penting. Mana bangsat nu ngenong di dieu, ha? Mana? Pak RT amekeun asa diwiwirang meureun. Sok sieun disangka mineng nganjang ka dinya. Bangsat naon ari Pak RT? Nah saha anu ngabangsat? Ulah loba ekos ya, ulah mungkir. Di dieu aya bangsat ngendong, aya jelema gelo ngendong. Di mana ayeuna? Di mana? Wantun sumpah Pak RT, teu aya. Keukeuh anu nuding, keukeuh anu mungkir, akhirna patorong-torong. Pak RT amek terus ngareret ka baladna bari ngomong. Mang Bahri, kodir, palebe, garadah imahna, tempohan sing imeut. Anu diparentah teu baha, tiluanana maksa asup ka jero imah. Nyi Warni kapaksa mundur, manehna ukur colohok, jajantungna ratug, hatena seseblakan. Paur bisi Ki Gorda kapanggih ku Pak RT. Atuh gek diuk dina kursi anu geus royed, panonna melong kanu keur neangan bangsat. Mang Bahri asup ka goah, talebug disingkapkeun, pojok-pojok ditempo, anu buni disungsi. Opatan ting karoreh, kolong ranjang, kamar-kamar, kapawon, jeung lomari oge dibukaan hiji-hiji, tapi weleh bangsat nama teu kapanggih. Haduh, nah ka mana wawalak teh? Da mustahil ari bisa mubus ka jero taneuh mah, pasti ka dieu ye. Mohon Pak RT, da moal ka mamana deui atuh. Pan dijaga ku babaturan emang, teu aya anu ngaleos, da tetep kabeh ge di dieu. Tembal Mang Bahri bari terus luak liuk. Tapi kemana atuhnya? Warni, ngomong anu jujur sia. Kamana inditna si bangsat?
ulah dipindingan bisi maneh ka bawa dikerawet ku aing. Sabab geus loba saksi si bangsa teh asupna ka dieu. Pak RT nyelok ka Nyi Warni malah mah bari dipolototan. Nah kedah kumaha abdi teh atuh Pak RT? Da puguh teu terang. Wantun sumpah, ka dieu mah daya sasaha. Kajabi ti Pak RT. Naon gagah basiah ngawiwirang ka aing. Iraha aing ka dieu. Sumuhun ayeuna. Pan loba batur tah lain aing wungkul. Curug Pak RT ngacir ka Mang Bahri jeung ka baturna. Atuh luk Nyi Warni tungkul, hatena keung bingung sok sieun katohyan. Tapi ari kudu nuduhkeun Ki Gorda mah teu wani. Manehna sieuneun ku Ki Gorda bisi disiksa da geus puguh galak. Ari Pak RT beuki jengkel, tapi bakat ku capek gek diuk dina kursi ngariung jeung nu sejen. Nyi Warni ngeluk tungkul da ari hatena mah ngaku yen di imahna teh aya Ki Gorda. Hiji lalaki anu licik, pelit, jeung boga tekad sarta laku lampah anu jahat. Tapi Nyi Warni teu wani ngadalkeun. Manehna geus paheut pasini jeung Ki Gorda, rek terus hubungan ku cara kitu. Sarerea ngahuleng marelong kana meja leutik anu aya hareupeun. Di dinya aya asbak sarta aya kuntung rokok. Atuh Kodir manibun celik nenyok kuntung teh. Sabab rokona aneh, lain rokok anu biasa. Ieu mah rokok siong cap siluman. Ras ingat kana kejadian tadi basa di gardu ronda. Nyeh seuri. Hehehe, lucu Pak RT. Naon nu lucu, Jang Kodir? Sok model arina naon teh, teu pupuguh nyebut lucu. Naon anu lucu? Ceuk Pak RT bari mureleng ka Kodir. Iya Pak RT, di imah ieu teh sarerea ge pada nyaho. Teu aya lalaki, sabab Nyi Warni teh randa. Jabat teu boga indung bapa, teu boga adi jeung lanceuk. Tapi dina meja aya asbak. Dina asbak aya kuntung. Dina kuntung aya pikiraneun ye. Hehehe. Hari Nyi Warni sok udud. Kodir melong kana beungeut Nyi Warni, malah mah sarerea oge neuteup ka manehna. Rai katara semu beureum, nyiak jika nu reuwas terus gogodeg. Nya kuntung urut saha ieu teh atuh? Jeung aneh deui, ududna rokok siong. Sok bau curig rokok kieu teh, geura urang seungeut. Leungeun Kodir ngagaramang kana kuntung, terus ngahurungkeun kayu api. Kuntung diseungeut sarta dikenyot lalaunan, haseupna ditiupkeun. Bau naon Pak RT? Bau naon ieu teh? Bau menyan murah. Tah, tadi ge basa di gardu. Ku kuring ka ambe bau kieu ieu. Moal salah anu nyingsieuneun karonda teh anu udud ieu. Moal salah deui. Pasti jelemana aya di dieu. Sakurang-kurangna kungsi unggah ka dieu. Sabab ieu kuntung anyar keneh. Cek Kodir bari pepeta. Barang ngadenge omongan si Kodir kitu, Pak RT jeung Mang Bahri mani curinghak. Lantaran kakara kapikir ayeuna yen pasti kana kituna teh atuh pok Mang Bahri ngomong. Nyai, ulah sumput salindung sia. Sabab ieu teh keur kapentingan balarea. Sok bejakeun sajujurna, ka mana si bangsat teh disumputkeun dina naon atawa geus indit ka mana? Bari melong ka Nyi Warni anu ngeluk tungkul bakat kusieun. Da teu terang Mang, teu terang. Ah geus, ulah dipaksa sina nyarita da moal bener. Urang garada sakali deui. Sabab ieu kuntung jadi saksi yen si bangsat aya di dieu. Mun perlu burak-balik imahna tuman teuing. Pak RT jadi ambek asa dioconan ku Nyi Warni. Mang Bahri jeung kanca-kancana nurut terus ngubrak-ngabrik deui imah. Lomari diisedkeun, bisi nyumput tukangeun. Sakabeh pojok dikotek tak, tapi tetep teu kapanggih. Anu akhirna Pak RT tanggah kana lalangit, bereh nenyo lawang para. Wah, pasti di para. Bener di para meureun. Hayo naik dir. Keun dah. Nah ada moal mundur. Pokona mah si setan teh kudu kacerek ayeuna. Tuman. Kodir singkil, manehna rek naik ka lawang para. Daha teh manehna oge ujug-ujug cop kadinya. Kocapkeun Ki Gorda anu geus kitadi ngahenen di para. Barang ngadenge obrolan Pak RT jeung baturna mani ngarenjag reuwas. Lantaran kapara oge rek ditareangan atuh puguh we mani bingungeun. Kamana nya kudu lumpat.
Sabab hareurin jeung deui di luar geus kacida lobana jelema. Aduh, setan teh kudu ka mana aing lumpat ye? Cilaka. Tapi aing teh murid jawara kahot, piraku make teu bisa kabur. Kumaha bae carana aing kudu lumpat. Sanggeus boga pikiran kitu, Ki Gorda teh usik lalaunan, manehna ngatayap ngadeuketan kenteng, sabab dina pikiranana inget di pipir imah belah kulon aya tangkal buah ngaroyom kana kenteng. Kalayan ati-ati Ki Gorda teh ngalaanan kenteng lalaunan supaya ulah kadengeun kudu ngepung. Geus kitu terus moncor kana sela-sela ereng jeung usuk. Lol, sirahna geus di luar, karasa hawana tiis. Sabab harita teh geus nincak kana wanci janari. Di buruan tembong loba jelema, obor ngagebur, haseupna mulak kaluhur. Tapi kabeh oge perhatianana teh kana jandela jeung panto, da bisi aya anu kabur ti dinya. Wah, piraku aing teu bisa. Pek sia kepung beurit, aing marek lumpat. Gerentes hate Ki Gorda, bari terus seseleket, tepi kabisana bijil ti para. Ketayap lempang dina kenteng ngadeuketan kana dahan buah. Gap muntang kana dahan sagede leungeun, mani ati-ati da sieun semplak jeung sieun gandeng. Teu lila geus aya dina tangkal. Ret kahandap jelema ngajajar aya welasna. Tapi Ki Gorda teu sieun, bunga we nu aya lantaran geus bisa bijil ti imah. Sorosod gajeleng kana taneuh. Berengbeng lumpat maju ngaler, malah mah kungsi ngadupak anu keur nangtung tepi ka ngajengkang. Wah, aduh halayeung, aya nu lumpat. Eta lalaki anu kadupak ngagorowok, bari nunjuk ka kaler. Atunya puguh jelema teh mani oyag, ting caringeus ka kaler, bring lumpat ngarudag bangsat. Bareng jeung kitu, Qodir anu dititah naek ka para geus tepi, tapi hanyakal elat teuing. Bangsat geus kabur manten. Di luar gandeng ku jelema ting jorowok. Wah, kabur Pak RT. Kabur. Moncor tina kenteng. Cek Qodir bari melong kana kenteng anu bolongor. Ganjang turun. Urang udag. Heuh bener. Hayu urang udag. Sarerea tuturubun turun kaburuan. Berengbeng lalumpat ka kaler. Nuturkeun batur sabab jelema teh tamplok ka kaler kabeh. Ting berengbeng patarik-tarik. Obor loba anu pareum bakat ku gancang-gancang na lumpat. Jelema rame ting gorowok badi ting balecir lumpat. Pak RT mani ngahegak lumpat apeng-apengan dituturkeun ku Mang Bahri. Ari Qodir mah tinggaleuan paneuri lantaran manehna mah kakarayapan di para barang geus turun kana palupuh. Retna Nyi Warni anu keur ngahuleng jiga nu bingung. Rek mungkir kumaha Nyai? Tah, ayeuna geus aya bukti ye kuntung roko jurig teh jadi pituduh yen si bangsat aya di imah ieu. Nanaonan ngampihan bangsat ha? Da abdi mah teu terang bangsat Kang Qodir. Saha ngaranna? Saha? Duka da teu terang. Tong ngabohong sia. Da moal aya anu percaya geus kieu mah atuh. Hayo bejakeun. Saha ngaranna? Qodir nulak cangkeng, panonna melong ka Nyi Warni anu katara beuki sieuneun. Meunang sajongjongan mah Nyi Warni teh ngahuleng, manehna teu daek ngomong, lila-lila dangtung terus dangah lalaunan melong ka Qodir anu keur nulak cangkeng. Katayap ngadeuketan terus ngomong haharewosan. Kang Qodir, teu palai ngaleueut heula, urang naheur cai nya. Bilih palai cai haneut. Ngerayu nih ye. Sanes Kang, sanes ngarayu. Ieu mah leres, abdi bade naheur cai. Bilih akang palai cai haneut. Nanging ari teu keur samanya sawios. Nanging bilih tiris. Panon Nyi Warni ngeletan, terus tungkul dua leungeun ngurumel ngometungtung kabaya. Qodir kerung, panonna melong kana dada Nyi Warni, breh tembong lamping pasir anu bulistir, suku gunung anu empuk, lenyap sebelah Qodir sumeblak hatena. Jajantungna ngadadak ratug, reup-peureum teu wani nenyo deui, sieun katenung ku gelung, sieun kabandang kuno aya di jero beha. Renghap narik napas panjang, pok ngomong deui. Warni, kunaon kalah ngahuleng? Saha ngaranna si bangsa teh? Saha? Sok jawab. Api-api ngambek, padahal hatena mah keur tagiwur perang sabil.
Teu terang Kang, abdi mah wantun sumpah. Kodir mundur salengkah, kukulutus dina hatena, huntu kakerot, panon buncelik. Dasar awewe kasebelan. Kitu we tayoh namanya. Kerentesna bari terus kekerot deui, sedengkeun Nyi Warni kalah ngadeukeutan, milu maju bari melong, sorot panonna neuteub seukeut ka Kodir anu keur rampang reumpeng. Kang Kodir, ieu teh tos janaharinya, mani tiris kieu ye. Bari ka mana akang teh atuh? Tos we reureheula di dieu, abdi baturan keung. Leungeunna ngaragamang rek muntang kana tak Kodir, tapi siak beungeut Kodir asa panas. Getihna asa ngagolak, gancang malik, haok nyentak. Awewe kasebelan, aing mah lain lalaki hidung coreleng deuleu. Irung aing mah mulus, bersih. Dasar kecul. Kecilik indit bari tepuguh rarasaan. Nenyok kitu teh Nyi Warni mani colohok bengong, melong kanu indit bari rumahu. Gek diuk dina kursi ngahuleng tepuguh rasa. Ras inget kaki Gorda anu keur diporo ku jelema salembur, aya rasa melang dina hatena bisi Ki Gorda kacerek. Nah gagabah teuing atuh Kang Gorda, mun geus kieu kumaha? Bakal hese mikiranana. Tapi keun bae lalaki ieu. Kerentes hate Nyi Warni, geus kitu mah terus meneutkeun panto, malah mah ditulakan sakalian. Goloyoh kanggon, teu mikirkeun nanaon terus we ngabulan sirah ku simut, reup-peureum, maksud mah hayang nuluykeun sare, tapi pikiran kumalayang wae ka mana mendi, teu daek tentrem, teu daek tiis, anu akhirna gulang-guling, inget wae kana kajadian bieu. Cag tunda. Ari Kodir, harita teh geus leumpang sorangan di buruan, maju ngaler rek ngudag batur angkoh nama. Tapi geus jarauh, sorana oge ukur kadenge hawar-hawar, da puguh garancang lumpatna, teu nolih kana nanaon. Kodir ngagandeang leumpang, jadi teu puguh rasa inget kana kalakuan Nyi Warni. Aduh, nu gelo teh ngagoda deui ka aing, make jeung ngajak ka kamar sagala. Deuh, nenyo awak nama memang mata kabita, tapi aduh, jelema naon kasebutna aing teh. Mun daek diolok ku nu gelo. Jeung deui pangna kitu teh pasti ngolo, sangkan aing teu nanyakeun si bangsat. Teu sudi teuing. Piraku aing rek katipu ku nu kitu? Moal beunang ka olo aing mah, mending milu ngudag bangsat. Kodir lumpat akhirna mah, sanadyan batur geus jauh oge teu ieu jadi halangan. Ngan lumpatna teu bisa gancang, da puguh poek manehna teu mawa obor. Sedengkeun anu ting jorowok beki jauh kadengena teh geus kaluar ti lembur Banjar Turi. Harita teh jelema loba burber jiga anu keur balap lumpat. Sedengkeun anu diudagna mani ti babaranting teu nolih kana nanaon, kabur ngajauhan lembur sieun katangkep ku musuh. Napasna mani ngahegak, suku ti tatarajong henteu dirasa, terus mangprung maju ngaler. Setan alas, jelema teh mani keukeuh ngudag ka aing. Aduh cilaka. Cek Ki Gorda bari terus lumpat teu luak lieur jeung teu milih tincakeun. Barang tepi kanu bala, teu apal kana kaayaan tanah di dinya. Korobas, brus kana lombang, nyangsang dina areuy anu ngaguyun. Atuh mani roroesan Ki Gorda teh, napas ngahegak kesangna ngucur. Aduh tobat, cilaka aing ye, cilaka kaya kieu mah. Cek hate Ki Gorda bari pakupis dengan pamuntangan. Suku ngagantung sabelah, kahandap teu nepi da eueuh keur nincak. Cirining jero keneh ka dasar. Mangkaning kaluhur hese deui sabab gawirna nang tawing. Sakitu oge untung make jeung nyangsang dina areuy anu ngaguyun. Mun teu mah meureun cilaka. Ki Gorda sabisa-bisa hayang nyalametkeun dirina. Dua leungeunna terus uyup ayap neangan pamuntangan, tapi da puguh poek hesena kerek manggihna teh. Aduh cilaka deui wae ieu. Apes peuting ieu aing. Pokna bari terus ngahegak, keur kitu kadenge sora jelema ting jorowok beki deukeut, malah mah blag-blig-blegna anu lumpat oge kadenge. Jep Ki Gorda jempe, manehna cicing teu usik-usik, bisi kadengeun ku nu ngudag. Celeng, anu ngudag laluncatan, gero aya anu ngagorowok. Kade euy, ulah ka dieu, aya lomang. Salah saurang gogorowokan ngabejaan ka baturna, atuh salamet teu aya anu ragrag. Terus milepas ka kaler ngudag bari ting jorowok. Ka mana euy?
Kakaler, terus kakaler. Tembal anu sejen bari jeung dikira-kira meureun dan teu kungsi kaciri ku manehna oge. Ari sabab kakulon jeung kawetan mah teu mungkin sabab loba panghalang. Biribit jelema teh lumpat deui ka kaler. Eueuh anu boga pikiran yen Ki Gorda mah ragrag kana lombang. Anu akhirna kabeh ge ngabring ka kaler sabab boga kayakinan yen musuh pasti kebat kadinya. Jep jempe Ki Gorda manibungaheun. Salamet teu aya anu manggihan. Manehna mimiti usik deui leungeunna uyup ayap neangan pamuntangan sabab manehna oge kudu kaluar ti dinya. Aduh, aya wae nu gelo teh. Hayo madon ti kubrus. Duh, kumaha mun teu bisa mancat aing. Cek hatena bari terus narik sukuna anu ngagantung. Terus ninca kana areuy anu ngaguyun. Leungeun mapai kana areuy terus nangtung lalaunan. Sora cari cangkas jeung bebence patembalan jiga anu teu malire ka Ki Gorda anu keur bingung. Ti kajauhan kadenge keneh sora anu ting jorowok hawar-hawar patembalan. Lila-lila Ki Gorda teh manggih pamuntangan terus ngarayap ka luhur kalayan ati-ati suku nojer leungeun muntang. Nya akhirna tepi kana bibir gawir bari jeung ngahegak manehna mancat. Salamet weh. Gek diuk bari alak ilik, kaayan poek mani meredong, red kakaler, katenyo obor mani rumang, tapi geus jauh. Jor mantok sia. Udag aing ka dieu. Udag aing ka sisi laut ye. Dasar belegug teu baroga mata. Aing mah di dieu ye. Untung ti gubrus kana lombang, mun teu mah cilaka aing teh kapanggih ku jelema. Ki Gorda ngomong sorangan, manehna ngarasa yen geus aman, atuh jung nangtung lalaunan, awakna anu karasa rengkeng teu dirasa, da hayang buru-buru jauh ti dinya bisi aya deui anu sejen. Dina kaayaan kitu teu jauh ti Ki Gorda, aya anu keur leumpang sorangan, ngagebeg kaget basa ngadenge anu ngomong teh. Terus ngatayap ngadeuketan lalaunan, ceulina teu sirikna rancung hayang ngadenge deui sorana. Ari Ki Gorda maju ngulon, korosak nincak daun cau garing. Anu ngintip curing hak, terus manehna oge maju nuturkeun ka kulon. Beuki lila, beuki deukeut, paturuk-turuk si Gorda ngomong deui. Pek sia kehed, tareangan aing sing kapanggih. Najan nepi ka belel mata oge moal beunang deuleu. Sabab aing mah di dieu. Hei, kabeneran ieu mah ye. Duh, haduh, untung aing teh. Anu ngintip ka kerot manehna geus boga kayakinan yen anu ngomong bieu teh bangsat. Anu keur diudag ku sarerea. Eta anu ngintip teh tayalian iwati Kodir anu kapaneurian teh. Beunang sia ku aing. Ieu geuning mangkelukna teh. Beuh, kumaha digawena ari batur? Neangan jelema hiji kuat ka henteu kapanggih. Dasar belegug. Kalah ramena we. Nireang ngaromong. Jika nu heueuh bisa. Tapi keun sia. Beunang ku aing. Beunang. Kereentes hate Kodir, bari terus lempang gancang, maksudna rek megat pi jalaneunana. Ngan aya panghalang saeutik, kaayaan teh poek pisan, lantaran di dinya teh loba tatangkalan. Tapi akhirna jol kanu negla, nya rada kaciri, rada caang saeutik, najan ngan ukur ngelemeng oge, bisa ngabedakeun antara jelema jeung tangkal kai. Kodir geus teu mikirna naon deui, gacleng luncat megatan musuh. Gebeg Ki Gorda ngarenjag reuwas. Lempang na ngadadak eureun sabab kaciri aya anu ngolebat megatan jalan. Terus ngabedega hareupeunana Ki Gorda kakerot bari taki-taki panonna melong ka Kodir haok nyentak. Setan alas. Saha sia teh ha? Rek naon kumawani ngagokan ka aing? Geus bosen hirup. Ulah loba bacot bangsat. Beunang ku aing deuleu moal bisa kabur sia teh. Sok kaluhurkeun kokod. Ku dewek rek di talian. Temal Kodir, manehna teu boga kasieun lantaran hatena geus kebek ku kabunga bisa manggihan bangsat anu jadi udaganana. Tapi Ki Gorda lain jelema samanea, manehna moal wani kikituan lamun teu boga andelan. Harita oge ngagak-gak seuri. Ngomong naon sia teh kehed? Mandira rangu kitu ngomong teh. Nah dikira aing rek nurut kana omongan sia. Ulah loba bacot mun nya mawani sok maju. Dasar bangsat, mung eleh omong sia mah.
Dikira aing teu wani kitu. Moal los-los ka dieu deuleu ari teu aya kawani mah. Mun teu nurut ka aing dicabok sia. Gandeng, sok buktikeun. Setan atah sia. Iya. Gajeleng Kodir luncat narajang kaki Gorda, tapi barang sebrut hiuk aya peureup kana beungeutna. Jedah Kodir ngajengkang bari nungkupan beungeutna anu karasa seueul jeung tetenjoan ngadadak ranyai ting burinyai. Kagabah sia. Hudang wadimah, hudang. Kodir jajarig jogan, terus melong ka hareup, tapi panonna asa buburinnyayan. Bumi alam asa dengdek, tapi perbawa amarah anu ngagedur, haok nyentak. Bangsat, sia teh leuwih hade nyerah ka aing. Ku aing rek dibawa ka balai desa sia. Angkat tangan, bangsat. Sugan lieur dari sia. Sakitu mata rek bocos teh kalah nitah nyerah ka aing. Ya heug ari keukeuh kudu nyerah mah. Tapi tampanan heula ieu. Aduh alayeung, aduh. Kodir ngabangkieung, tarangna kababu ku leungeun Ki Gorda, nyeri seueul jeung lieur mani asa ngubeng. Kudu pruk rubuh, deku heula terus nyuuh. Sirahna berat tetenyoan beuki ranyai, ka nyeri asa nyelek kana angen. Cakakak Ki Gorda seuri, jekuk najong bujur Kodir tepi ka ngaguling. Aduh, ampun. Setan sia, ari sorat tarik, tapi boye juga peuyeum. Lamun aing teu karunya, diparieuskeun beheungna sia. Aduh, ulah. Nyamoa deuleu aingna gerek balik. Selamat tinggal kawan. Jekuk najong deui sakali, Kodir ngagulipak, blak nangkarak. Ari Ki Gorda terus ngaleos init, malah mah kadenge heheotan. Ujang Nyai sareng mitra sadaya, hanjakal pisan waktosna parantos seet, rupina kanggo dinten ieu sakitu heula nya. Kumaha nasib si Kodir salajengna, antos terasna dina carios Rusiah Tanah Warisan bagian anu kagenep. Permios, cak.